aing boga kebun kopi sakieu ge euy tapi ka buahan aing nih lalieur tuh ya buahan ngan kuriji di aing mah salieur itu euy pemajikan ka salon ari papi ka kebon aduh ampun jeung beuteung lapar takaraka aral ieu bae kebon ge buahan aing mending cicing heulang yuhan lah awal ieu mah wah kebon saculam ge buahan kemana teh si mama tika eueuh nganteran teh titah nganteran teh kumaha lating ka salona teh nya nya dikumahakeun buukna aing ieu mah euy kudu ditempokeun ieu mah bijilna bisa aya nu nyulik pamajikan uing tempokeun lah jelema na kernaonnya didinya aing aral aing kemana pamajikan salila teh kan mah kudu nyulik mah kitu nya brek di salon aing amana nya anjir aing nya nanaonan ari mama aduh ya Allah subhanallah nana aing nih kapatikeun ngalamun teh direwas kitu aing aing kasugak nah kabina-bina tinggal mama ini tega aing mah direwas teh kumun pae aing bro ampun tuh jeung kepireupeunan ning naon aing anjir yey eta buuk ketika jika pelangi di mata indahmu euy ai mamah gila eta eta di salon di mana eta mamah nu didinya ning nu di Sukahaji yey halus ya gila aing mah teh buuk ketika pelangi di mata indahmu euy kita di tangan teran teh mana teh cai we hungkul yey dan aing pamajikan itu beak ya beak pakai naon dipakai ya tuh astagfirullahaladzim ya Allah mama aing itu mau cek unggul ya aduh aing beteungnya laparnya naon astagfirullahaladzim Allahu akbar aing mama mal balik ya aing saya jungjung gitu rek nang cai lain bete aing rek nambari nang dahareun aing gitu ngomong temuan di kebun kopi ya aing nang lacai ya balik nanaon terus tunjung ting atuh ari beak jog gitu ini nganteran kalau mau lacai ya hungkul aing kita nginum hungkul meureun yang ngompol tuluy lieur kok majikan kitu aing hayang barang tuang ai mere duit ogengan saeutik mah hikor ka salon hungkul lieur boga salaki kitu mah nya kudu kawin deui kitu bingung wah iya nih nu maling cai teh lah teh ya cing teh anglah ka ditu Kang Belung dia ya maneh ning paingan ka hanap teh urang teh keur nyebor euy ai maneh naon wah maneh mah dangkal pisan otak teh maneh mah urang teh keur nyebor di hanap nyen maneh urang keur nyebor tadi di hanap sarua urang tinggali buat cai kuat ka hanap bibara roe mana mah urang heula ngomong siap bisa kunaon aing keur mah percaya mana teh lain lah panawe koke jadi itu teh keur dari percaya buat aing nyebor beri teh naon sesukeuna naon kamu aing boga satu mah aing lu begitu euy DJ aduh DJ tuh anjing wah
Aduh. Salah, ay. Ano maksud dia? Ay, ay, ay. Oh, ay, kasi yun. Yo. Balik lah. Balik ya. Saya nggak orang kita. Orang emang bener. Kayak ada provokator. Provokator. Orang peyangan ini. Peyangan ini lah. Oh itu ya. Ayo, apa lagi orang intip? Ayo. Intip. Provokator ya. Kamananya si Aa teh omong rek nempocai tapi kakak ngampeng lila nah. Eta rek ka mana? Rek ninggal itu salaki can Sini kan itu dia rek nyangu rek naon sih kan nungguan salaki eueuh wae eueuh beas gas beas. sami. Hayu atuh urang tempeunam. Hayu atuh nih. Sugana aya di kebon ya. Pisan tadi Di ka sebelum kita tadi rek nyangu eueuh. Sareng Gas beas graneng jeung lapar kekerebek. Oh, duit batu salaki teh aing di mana? Tapi itu asa ributnya. Tuh tinggal kakak nyocai Salaki ciga lain. umat. Tinggal itu salaki abi kayak di dieu. Nih kalau kan nyarocain aku mah cenah. Ah, bener kakak kawas bolon pamajikan mane nungguan di imasan nyangu. Ah, dah kenara naon. Kalau tapi aku temen pamajikan nungguan can nyangu canan beas beas gas beas. Duit eueuh. Ayo neng angkatkeun lah. Tong nyangu urang urin na ka salon lah. Tong balik sekali. Ayo lah angkat ayo. Duit. Ayo tuh orang tang itu. Duh, nah ya kabalong kakak dicocokan. Ah, ku aing bisa dibenung kabeh geura ye. Anu kahanap teh mah supaya we cai sia. Ku aing urang benung geura. Keun ku aing cai teh ye. Pokok daya menareang ka dieu meureun kahanap teh kebagian ah. Ame ngapanung ka balong aing bari adek nguseup ieu teh. Aya nu hayangan lauk ngan karunya ah. Nah, sakieu ge kabeh ieu mah geunah ah. Puguh deui aing nguseup geunah di dieu. Tuh, ayeuna mah jadi gede ya pinuh ka dieu. Diuseupan. Nah, rek nyokot heula jejerna. Ieu jejer teh tuh. Ah, nguseup aing ngalamu jair ah. Ya. Ini itu. Wah, eta euy. Yang itu udah kapan aduh Itu yang kita percaya buat anjing itu yang ke rumah teh orang bokong orang dijeburkeun ya dijeburkeun naon itu bapang nongongnya ya lalu pas itu kudu ngetep ulah nangtung ulah nangtung nu teh ya jadi atuh maju urut mana yang bisa kapan maju Koi teh. Iya. Sia ngagokan. Buruan awas buruan aduh nyergat siapa sih? Bisa. Saya enggak mau duduk euy. Tuna. Lu gua daerah terlalu. Bro. Ayo tuh. Ayo. Satya langsung. Ini parah nih. Tenang.